Wilujeng wayah kieu para wargi sadaya urang patepang deui tina acara dongeng orang Sunda nu boga dongeng. Dina episode nu ayeuna urang beres nyaritakeun yen aya salah hiji acara di hiji tempat. Acara anu dilaksanakeun sigana mah sababaraha sakola eta teh. Sakola anu rek ngayakeun kegiatan nu disebutna teh ayeuna mah naon geuningan muncik urang mah meureunna baheula teh dharma wisata naon ngan pedah bahasana we meureun anu diganti jadi kunjungan industri. Sanajan kadang mah teu kaharti piraku ongkoh di duana teh kunjungan industri, tapi datang teh ka dunia fantasi. Ari jang kolot mah eta teh nambah ripuh ku kondisi model ayeuna di mana keayaan ekonomi anu segala teu pararuguh. Ajang budak mah atoh meureunna. Kusabab di mana manehna indit ka hiji tempat rekreasi, pasti aya kenang-kenangan anu baheula ku si kealaman bakal karandapan deui. Salah sahijina nyaeta bakal meuli balon. Kusabab manehna pasti inget lamun di tempat wisata atau napi ke tempat rekreasi mah balon teh harade, di mana warna anak halus ngapungna oge luhur jeung eta suara balon ngogek anu geus jarang pisan ayeuna aya di lemburna bakal kapanggih deui di eta tempat rekreasi teh. Dina salah sahiji wali murid aya nu katlah disebutkeun teh Mang Jaka rumasa meureunnan usaha ripuh, kayaan teu pararuguh. Kacida teuing meureunnan begitu aya pengumuman ti sakola pikeun ngayakeun naon eta nu tadi teh rekreasi kunjungan wisata, kunjungan industri jeung segala rupana. Nah, makin ngaharuk we eta menjaga. Amun teu diinditkeun eta budak ngilu dina acara kunjungan industri teh. Eta budak ngadat, ngamuk, segala dihuapkeun. Mulai donat, sangu, deblo, lalaban, sambal, nepi ka daun-daun panto ke budak diasup-asupkeun kana beuteungna. Cida teuing mudan kayaan kesulit kitu. Terus eta ke daun panto daun jendela ku budak teh mudan dihuap-huapkeun mun teuing duit eueuh aya teh imah jadi teu teh deui. Saking kekesalna Mang Jaka datang ka tempat eta budakna di sekolah. Nu tadina warek protes mudahan. Ini datang menghadap cenah cek beja kudu datang ka ketua komite. Untuk ka sekolahan ketua komite teh nyampak. Ya kulantaran pikiran Mang Jaka mah boga sekolahan teh guru jeung kepala sekolah lain komite. Deg-deg Mang Jaka ngadeheus mangihan ka anu disebut guru teh nyalurkeun aspirasina, padahal salah Mang Jaka nyalurkeun aspirasi mah ka DPR RI atau ka DPRD. Lakah jual aja menyalurkan aspirasi teh ka guru. Atau guru pasti ngejawabna kieu. Duka Mang Jaka, kalau saya ini kan hanya sebagai guru saja di sini. Jadi tidak mungkin itu kan kegiatan dari orang tua siswa atau peserta didik yang dikomandai oleh komite. Jadi kalau Mang Jaka mau ngomong ke saya itu salah.
harusnya ke komite sekolah itu hanya memayungi dan memfasilitasi begitu Mang Jaka, cek eta salah seorang guru. Mang Jaka temah bingung kudu ka mana manehna nyalurkeun aspirasina. Ini ka dewan da manehna mikir najan dewan da tempat aspirasi, tapi da lain sekolahan dewan mah. Tapi di tempat anu di jerona dieusian ku mantan-mantan budak sekolah. Nah aku naon kudu ka dewan mana ini. Mana protes gitu ka dieu, ngadang akhirna Mang Jaka ngajian surat cinta. Surat cinta Mang Jaka nu eusina kabeuratan pisan ku kayaan eta kusabab siga dipaksa-paksakeun teuing. Budak geus arek bade sakola tapi kudu ngiluan kunjungan industri, bari kunjungan industrina teh malah ini ke tempat rekreasi. Jeung bangun namun ini ke tempat rekreasi teh kunjungan industri lain jadi ilmu, malahan ukur jadi tempat refreshing pikeun sakur aya dina kepentingan hal eta. Kitu panginten pamirsa dongeng dina episode ayeuna mugi-mugi janten pameberah manah ka kangge sadayana hapunten nu kasuhun bilih aya nu katoel manah ka ciwit hate da jaman kiwari mah geuningan usumna yang mitri silih toel hate ciwit manah nya umit aya nu teu rumasa tong sok sareng ageng rumasa upami nu aya nu ngaraos nya tong daageng-agengkeun dur ka rumaosanana. Kitu panginten cag hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.